dia ge. Nah tuh neng ngaranna ge usaha daya untung aya rumitna. Ieu mah mulang teh tanda we bisi pajar neng teh geus teu diap. Kieu bae namanya. Karena nama akang geus teu tuturkeuneun. Bari tos teu tiasa diandalkeun deui. Terus teu gaduh sagala intina mah. Abi mah aya jeung si Neng ka ditu lah. Ngadain pausahaan. Kitu bae. Anehnya ai zaman ayeuna jamak sebab kita areling we teu arideng batur mah ai kana eta teh hamun kana hayang jadi beunghar lain mintana ka Gusti Allah kalau aya nu ka dukun kana tetangkalan lah percayana kana hewan kana benda-benda pusaka seperti keris pedang lah eta mah urang mah musyrik teh dosaan panggedena anu moal bisa diampuni ke Allah Subhanahu wa taala. Mudahan urang mah dijauhkeun tina hal negatif kitu teh narajis teh. Tapi kita iker ka pepenting mah. Teuing kita. Oh. Mak. Ada si bapak itu asli tinggalkeun teh karunya. Ya neng aya mah geus pohokeun ulah mikiran ting si bapak aya mah. Aya mah cuang mikirkeun kumaha neng ka hareupna jeung emak kumaha ka hareupna. Atawa mending keneh kieu cuang neangan jodoh nu beunghar kawin ka neng. Kan ke urang duaan enak mah hirupna enak. Jadi kadi menikmati kitu tah. Teu kudu susah payah neangan duit capek-capek kumaha ke benernya. Bi, nah bade ka mana ieu mah geus nyenok koper sagala. Ieu. Bade ka mana, Bi? Bibi teh keur pusing ieu teh. Pusing ka cida. Salaki datang teu mawa duit. Pas salaki keur nyaba nyaho-nyaho imah digusur. Wah, eta mah geus kapikiran Bi, pasti pusing mah. Ayeuna kudu kumaha ieu? Bisi maneh boga solusi kitu tah. Pusing bari urang kan mawa budak ieu kudu kumaha? Ayeuna teh ka mana ieu inditang? Di lawang nya Bi teh. Loba jama nya Bi. Teu ka mana pokona mah tangkalan gede di ditu. Tiap cari naon pokona mah caritana teh pesugihan gitu. Oh, pesugihan heeh. Anu lamun anu ek nyangan jodoh, rezeki ka ditu Bi tuh. Tangkalan tuh gede tuh. Ting tangkalan Bi tuh, pokona mah gede tuh ditu tuh. Ya jalanna ka mana? Ini jalanna teh nya lurus, kanan, terus ka tonggo kayak aya di kiri. Tangkalan loba jama pasti nage. Ya Bi, tapi nya Bi, abi mah teu nganjurkeun jeung teu nyarankeun ka ditu da itu musyrik Bi. Mending aya buturan mah ka we. Geus ayeuna mah kitu we. Tuh Neng, mending keneh nuturkeun cek jalma nu tadi. Hayu. Hayu atuh mah ih. Nah, HP dah naon? Si musik atuh mah ih, tadi cigulat tadi ge. Ieu Neng, ai mah darat mah nya HD. Susuganan ieu mah. Atuh sugan HD beneran HD. Lumayan atuh. Silah, indek. Yo wah ayeuna mah jalma teh loba pisan nu nyalasar euy. Nyalasar neangan alamat apa kumaha? Gitu nya ayeuna mah jalma teh geus aredan. Lamun aya pangansa teh datangna teh lain ka Gusti Allah ieu nih. Kalah ka dukun, edan eling heuh. Moal ka tatangkalan gede di makam teh. Jadi anu mah cuma mending keneh beureuyan rek. Soalna sok aya lebak. Coba atuh. Yuk sok beureuyan we, sugan we. Menang gitu. Aya sok aya ditundaan 20.000 lumayan yuk ah. Serem euy. Serem euy. Kumaha atuh dituluykeun moal. Tuluykeun. Adem ieu nya. Yuk ah, tuluykeun yuk.
Tuh. Tiris. Kan eta tah. Kan ini Yuk, ini di mana? Belah mana ieu? belah tukang lain. Di mana belah tukangna? Teangan bohong sir. Nah, pokoknya Ih, lain gitu. Pan ai jalma sok ieu di tukang tangkal. nya tukangna belah mana? Heuh, teangan nu bohong sir hayu. Ambuhan ke mana? Ayo. Ya, Mana? Mau mana? iya tadi. Tadi ya. Tadi dia yang bawa neneng. Mau mana? Umane. Oh, di dianya kali Iya, itu. Bener orangnya. Orang ini ke dia. Sok kep. Sok. Umah ya. Yo ya buatnya. Kita mana agama. Tuh, kayak korban sendiri. Korban bencana ya? Korban tsunami. Oh, mantap. Wah. Mantap. Duitkeun. Tapi teh jomblo yang memajikan, Bang. Tuh, Bang. Penjalana tuh, Bang. Hayang seperti awewe kumaha. Sajeuna heula atuh. Sok buru tunda didinya. Naon bahasa jena? Kopi hidung, apa garpit merah, apa ayam berem? Kopi hidung nyaman diminum. Jadian kagak. Terus beli kopi ini, kopi luar. Kopi luwak jeung roti bakar katangan sok. Abah mah teresep kopi hidung. Ceket. Abah mah resep nagenan luwak pahit kopi. Nyaman diminum. Enak di hati. Yang kade ulah poho hiji syarat nu paling penting. Naon bahan nu paling penting? Tunda duit jeung abah meuli kuota. Mana tuh bah? Asa ayah ya, cuma melihatnya bisa. Apa? Mantul. Kayak mana balik ke dia bakal Jodoh bah, bakal bengar bah. menang jodoh jeung duit. Tapi mun aya milikna. Coba turun, kayak abi bade kayak deui, lamun abi teu siga dijodoh bah. Balik ilikan. Wah, mantap. Mantap. Nah, ya hitung heula euy. Atuh bahagia aing soal. Engke korban kedua. Emang kayak deui gitu. Aya pasti. Ada tinggal tuan. Payu nih mah sok. Bantuan. Iya, mereka nih. Iya, paling tuh. Kapan aya eta na teh? Korban baru. Manehan. Mau koper juga gunahan. Di tangan kecil ya. Mana loba duit. Loba duit. Itu apa? Sejenak teh. Karantina eta mah. Ini mah punten. Punten. Tah, Neng bisa deh, Neng. Bah, Hoi. Dinaon manawi kardio. abi teh hoyong beunghar hoyong kengjo bejong gede hoyong anu beunghar ambil abi hirup teh melarat hoyong kari enakna kitu tah hayang ganti daster Saha atuh neng. Wah. Lain kalau komentar. bah Hoi. serius deui bah kudu Waduh. kumaha ieu carana kudu aya naon kitu syaratna tah eta teh Sajena heula atuh mana.
Wios bapak miku artus bae. Wios we nya wios. Mangga. Soalna ieu mah madarat ngan asa kieu-kieuna. Bae nya. Mani langsa atuh. Sok atuh mana keluarkeun duitna jeung HP-na mana sok. Kayak lagi artus bae. Sakitu we lah. Teu gaduh deui eta hungkul. Nengna mana? Bade masih naon? Ih kuduaan. Ih cekap sakitu ge heula DP. Mun kudu eta. Tadi minta jodoh. Kayak antosan 5 menit deui. Aya bah eta bener jodoh. Jeung si Neng. Sok ayeuna mundur 2 langkah malik ke belah kulon. Gerak. Hahaha. Mana yang tadi Neng? Mundur dah lengkah. Mayun ke belah kulon. Tadi berarti tungguan berarti nya. Sok enak gilin mana? Jodoh mana? Ayeuna malik ka dieu si bibi jeung budakna. Hahaha. Eta jodoh maneh. Neng, kita ngalik Neng. Cong bareng Neng, cong hitung nya. 1, 2, 3. Wah